Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para mitra tepang deui dina pidangan dongeng Sunda kalayan judul Ngempur Layung di Dusun Linuhu. Naskah karya M.H. Ubaidillah. Berapan dongengna ku Mang Lili Guntur. Salam baktus kanggo mitra dangu anu tetep setia stay tune in di ieu channel. Mudah-mudahan sadayana sehat walafiat. Mitra hancagarapan anu katunda dina episode ke-11 rupinanya. Nalika dugika Daryaga bati calawak. Teu sangka mojang sakti petetan leuweung Alaspati teh nyieun putusan sosoranganan. Tah nama deui kadinya hanca teh. Urang teraskeun. Ki Suradapa kaget alabatan teh kaget. Nah Ki Jayasasena bet balem ayem. Samangsa dirina laporan hari weus-weus ngeunaan rakean Setrajali anu kapentang asi ku mojang petetan Labuan Babakan Mandahiang anu resmi diingkeun selir pucuk pangaping paguyuban paguron. Keur pamanggih manehna mah jelas bahan huru-hara rongkah. Artina rakean Setrajali ulin seuneu rejeung nu jadi bapa sorangan. Apanan kaasaan ku sarerea kumaha kumawasana Ki Jagat Dipa sok sanajan ka anak pituin. Apanan karsa ku sarerea kumaha kajembengisna kawijakan manehna teh jauh tangeh ka langit lamun dibandingkeun jeung ramana salaku seueuh cika panaratas nagri jeung kamekaran dunya pasilatan anu payus ku sesebutan pucuk pangagung. Tingongora apanan pada apal kumaha talajakna leuwih ti puluhan mojang jadi sarapan sapopoena, leuwih ti ratusan kendi gawe mabokna sokomo nyobat jeung jajaka Wirasinga. Harita pupuhu pancen kepercayaan puseur paguron teh Ki Katalingga. Apanan sarwa salah nampa laporan ti pirang-pirang pupuhu dusun teh rek ditepikeun ka pupucuk pangelolaan kumaha ari rek disidem meureun kasebutna nyamunikeun tindak kajahatan Arya Mandahiang samemeh jeneng pupucuk papayung paguron. Anjaka jajaka harak jeung rampus cawene teh kacida pisan dipikanya anak kuno jadi bapa sasat panguasa nagri. Pasualan jadi riweuh samangsa selir Ki Katalingga harita dibawa kabur. Dirina anu ngarasa kekentong nomor 2 sanggeus pucuk pangaping paguron bener-bener asa dijieun kekeset di hareupeun jajaran jawara-jawara kadatuan. Teu tetapa sininya gentak laporan tapi kumaha hasilna. Arya Mandahiang ukur ditegor lemes sarta selir manehna sinamulang ka panganjerkanana deui. Puguh atuh hinaan keur dirina karasa dobel. Ki Katalingga di luar sakanyaho pucuk pangelolaan ngamuk marentahkeun wadia balad sangkan ngaduruk imah bagian selirna. Teu wungku tepi kadinya Ki Katalingga kalap samangsa selirna nyukcruk nyuuh dina sukuna geusan menta hampura. Saterusna mah krisi kala peteng andelanana nguyup getih sang selir di hareupeun Arya Mandahiang. Teu weudeu saker Arya Mandahiang namperkeun ka peurih nu ngageremet dina jero dadana. Bukti satu tas dirina jeneng pucuk pangaping paguyuban paguron. Ki Katalingga dipancen nalukeun bawahan ku tahan juang bari sacara demit marentahkeun Ki Wirasinga nikem ti bongohna. Ki Katalingga anu kacida gede jasana nanjeurkeun puseur paguron di manehang larang ngajokokok leupas nyawa sacara sadis. Kajadian-kajadian gigis kitu pisan saker Ki Suradapa ngajadi eunteng pikeun kaselamatan rakean Setrajali kurantaran bakal adu hareupan jeung Ki Arya Mandahiang alias Panembahan Jagat Dipa bapana sorangan. Teu kudu hariwang Ki Sura. Rakean Setra geus sawawa, geus bisa milih-milih mana hade, mana goreng. Mana anu kudu diperjuangkeun jeung mana anu kudu diluli-luli. Ceuk Nyai Jayasasena leuleuy kalem sarta dinyakeun ku kakentong sepuh Ki Pangagung Jayasasena. Kajadian silih pikasihna dua nonoman.
Masih keneh kumaha. Hal anu teu perlu dipianeh. Wajar mun rakean setra kapincut ku ayun dari ge. Da sarua-sarua pada nglalengo. Deuih ceuk Ki Jaya Sasena tandes. Ki Suradapa beuki koleng. Keukeuh dina rarasaan manehna mah. Anak asuhna sasat rakean setra jali geus nyieun tindakan ngabahayakeun sarerea. Ujung-ujungna mah pikiranna ngemprai oge. Naon tindakan adi teges panaratas ngadegna paguyuban paguron donya pasilatan bihari teh nyidem Rusia anu rosa pikeun kelangsungan hirup uripna mandah yang larang. Ki Jaya Sasena jeler garwa anu mangsa anomna jeneng Jagasatru saterusna ngulinkeun siasat jetu geusan rakean setra jali bisa tepung jeung Ayundari. Ayeuna urang ngaguar lalakon Ki Watu Jaduk. Dina kadut hiji guha anu katelah Guha Cadas Ngampar. Di setengaheun wewengkon Dukuh Padurincang. Awak bongkok Ki Watu Jaduk ngalupra empes-empesan. Basa dirina bobor karahayuan ku tanaga jero kidung dangding pangawasana Panembahan Pucuk Linuhung. Nya ka tempat eta dirina maksakeun ngablesat. Bari saja jalan ngutah-ngutahkeun getih hideung lalamaran. Cadas Ngampar teh tempat mangkukna si Hung Naga. Lanceuk sapagurona anu nya ke padepokan elmu ning kasilumanan upas naga ireng. Padumuk anu mangkuk di wewengkon sabudereunana pada apa. Mun sakabeh anak buah Mbah si Hung Naga kacida barengisna. Sahaok kadua gampleng. Lain heureuyan eta teh. Samalah nganggap murah kana nyawa jelema. Sedeng tutugur wewengkon anu nyangkingna. Sasat Ki Gede Perah Bedog can bisa kukumaha. Manehna teu boga kakuatan anu cukup dijaya pikeun ngaringkus Mbah si Hung Naga jeung para anak buahna. Sokomo rahayatna ukur pasrah taya sumanget ngahiji pikeun ngahadang bela bumela ka sarakan sorangan. Ditambah sikep pangaping paguron dayeuhan anu hare-hare. Dukuh Padurincang antukna jadi markas badag. Komplotan dedengkot kahot paguron upas naga ireng pingpinan Mbah si Hung Naga. Ki Wirasinga salaku pamangku keamanan negeri anu nampa laporan kalah nyodoran janji isuk sore. Ki Gede Perah Bedog oge lain teu eungeuh mun antara Wirasinga, Ki Watu Jaduk jeung Mbah si Hung Naga teh aya hubungan anu dalit. Tapi dirina sakali deui teu bisa majar kumaha. Lantaran posisi kalungguhanana ukur ditempo ku panon meletet. Lamun da buru-buru ka dieu, sila geus jadi para cacing kahot sia deuleu Watu Jaduk. Mbah si Hung Naga ngagarenyem igireun Ki Watu Jaduk. Anu nyikepanana ukur sungar sengit. Ulah mimitina sila bisa doharapan jeung si setan kolot musuh kebuyutan guru urang teh Jaduk. Mbah si Hung Naga petetan paguron wetan panasaran. Atuh Ki Watu Jaduk najan bari pupuringisan ngalalakon singet. Setan goblok deh. Bebengok kolot di bareh robe beluan wae. Karena urusan komplotan urang ho. Baheula basa kula dihirat. Dihiras merenkeun si Jagraraya Bapak Derena Wirasinga. Nya manehna deui anu ngaharanganna teh. Marah kula anu ampir-ampiran bobor. Namun dia mah teu buru datang Mbah Buyut guru ti kabuyutan wetan. Mbah si Hung Naga nanitnut bari kekerot. Tuang ngadoni we ka Mbah Buyut guru aduh. Bedakeun da si koplok Panembahan Pucuk Linuhung nangtang idian kitu. Ki Watu Jaduk nyengkatkeun sirah camut-mutna. Kula oge keur dipikiran. Mangke lamun sira geus bisa urang. Wari bisa bekok deui sabihari. Ayo urang ngajugjug gua sewu teh da. Nemonan Mbah Buyut guru. Saterusna Mbah si Hung Naga ngojengkang ka pelebah karangkeng ratusan oray anu rapet kana bilik guha. Dua leungeunna nyolodor ka jero karena uteina rupa-rupa oray. Leungeun kencan awak oray uling, sedang leungeun katuhu ngerawek kana oray senok hawuk. Anak pada diadu hareupkeun oray uling mah langsung nyabet hulu oray senok hawuk.
Der silih pacok. Tapi perah weling geus nyaliara ka sakujur awak orai sendok hawuk. Kulapes kusek weh orai sendok hawuk teh eleh jajaten. Pandara jeung Daryaga molohok. Rewutanya dina hate ngulibek neangan jawaban. Nah Ki Jayasasena kalah namleg teu lemek samangsa duanana ngalaporkeun tindakan nyalawading Ki Wirasinga. Padahal dunungan anu keur disanggeurpanana oleng pipikiran. Geuning rarancang Maharosa teh nodon kaameu ku Ki Wirasinga. Bukti sanggeus gagal ngarampas surat Rusia. Terus ngandalkeun si Dedengkot Bega Watu Jaduk keur numpes Pandara, Daryaga jeung Utari. Pandara jeung Daryaga haget nyembah kalawan pinuhun sangka naon-naon tindakan Ki Wirasinga geuwat laporkeun ka pucuk pangaping paguyuban Paguron. Ki Jayasasena ungeuk. Tapi jero hate mah lain deui. Mun laporan tangtu bahan mebet meulit ka dirina. Saperkara surat Rusiana baris dipertanyakeun. Kadua perkara cenah nanaon eusina surat anu dikirim ka Ki Kartawangun teh. Katilu perkara ieu anu pangpentingna. Ki Jayasasena teu hayang rarancang mandahyang larang jaya di buana. Kaburu kabocorkeun Rusiana. Saupama pihak mandahyang larang apaleun yen dirina keur ngararancang medana pucuk pamimpin anyar, jelas bahaya gede aju ngiring hareupeun diri jeung kulawedetna katut kajuntrungan rarancang. Nyatana incu sorangan kandidat pucuk pamimpin paguyuban Paguron Rakean Setrajali. Dunya pasilatan urang keur samagaha mandahyang larang keur sakarat Pandara Daryaga. Sok sanajan kajeungna mah anteng padahal nungguan ngadorok-dok namru. Coba we petani keur saminggueun kabeh dicaram ka sawah jeung ka kebon. Ngadon diiritkeun kana gawe paksa. Bakating ku hayang boro-boro anggeus nyieun proyek empang padepokan. Nu mungpang dicangkalak, samalah dihukum pati. Rekumaha jadina ieu mandala atuh Pandara Daryaga. Ki Jayasasena nungtungan ku ngarahu. Duaan Jawarangora silih perlong. Teu pinodama. Naon atuh pancen kula ayeuna? Meh bareng duanana nyedakepkeun dua leungeun dina dada sewang-sewangan. Nam ayeuna mah ka dusun Linuhung. Susul sobat wanoja andi kaduaan. Tepikeun salam kula ka Ki Panembahan. Ceuk Ki Jayasasena tandes. Hatena reueus mibanda dua sinatria ngora anu tareuneng ludeung. Peuting ngagulusur ka puseurna jempling sakuriling bungking. Pandara jeung Daryaga anu geus salin pakean kusing sora hideung ongko-ongkoan dina handapeun rungkun kembang kertas. Pandara waleh ka Daryaga geusan marketkeun maneh nepungan Ayundari. Pandara oge balaka mun dirina jeung Ayundari geus pakait asih sok sanajan teu kabasakeun teu kedal. Kadar ayeuna Ayundari resmi jadi calon selir pucuk pangaping paguyuban Paguron. Keur dirina teu jadi masalah. Nu penting Ayundari surti mun ketak manehna ngantep teh lain harti geus teu neundeun hate. Daryaga anu satadina marmir akhirna ngilu marengan sok sanajan dicaram bebeakan. Basa keuneng maranehna nyeblok dina kuta patamanan gentak depong sabab tina panyaweran pangkeng Nyai Wiradirega. Katenyo aya wanoja bayuh-yuh. Teu lila si wanoja anu dipastikeun saurang emban teh keketrok lemes. Kurunyung we ti hareup. Dua antang tunan lalaki sembada. Saurang tengah tuwu, saurang deui jajak harumangu. Pandara kadua Daryaga tepi ka ampir nganjlok ka tukang. Geuning, Rakean Setrajali jeung bapa asuhna alias Ki Suradapa. Aya naon darah tangkap pangkeng Ayundari? Pandara merong seukeut Rakean Setrajali katenyo mahanan kanyut duit kasih emban saterusna malik kanu mukakeun pantok nyatana Nyai Wiradirega. Ayundari teh lain si bibi tapi mojang boyongan
tila bulan mabakan mandainyang. Pokna haharewosan. Tapi eces dina tangkepan celibatin Pandara. Rakean Setrajali ungut-ungutan. Saterusna menta dianter lawung jeung Ayundari. Sawatara Ki Suradapa mundur deui kanu harieum. Pandara memehan sajeng jelengeun kana hateu pubung pangkeng Ayundari. Awahing ku panasaran. Aya naon atuh anu sabenerna? Keur mah jero dada ngadadak jemegur tapi dariaga iceus gentak nyentok. Cilaka gede Pandara. Kajian sedina waktu urang nuluykeun deui ieu lalampahan. Pokna ngaharewos. Pandara akhirna surti sok sanajan. Riuk beungeutna robah kucem. Buah kuciwa anu lain memeueusan. Duanana ngoloyor keluar. Ngajauhan panganyakra Nyai Wiradirega. Keur satuluyna pating kolebat ka jihad kulon. Ngaliwatan sababar habra jeung pasir. Dusun Linuhung geus ngadago maranehna. Para mitra hanya kehabisan. Waktosna kasengker ku durasi. Cag dongeng Sunda Lili Guntur urang cekapkeun duwi ka dieu. Insyaallah tepang deui dina channel anu sami. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.